Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Silalatu Gunung Salak dibaca sageblengna dina roman fiksi sajarah menggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran buram. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Jeung ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Sanaya kunaon sia make maehan si Nengci? Lain kami nu maehan. Sanaya nahan kanyeri dina hariguna. Di mana ya bangsat ngaku? Sena cekuk najong deui awak sanaya. Basa sena rek najong deui dihulang ku Kijayeng. Keheula sena ceuk Kijayeng bari nyentok tak-tak sena. Bapak ulah jadi tibalik ieu. Kami teh rek ngabela anak bapak, rek ngahukum ieu Raja Wisuna. Kunaon beuti halang-halang? Omong sena jadi penasaran sabab Kijayeng siga anu teu satuju manehna ngahukum sanaya. Sena anu pangsedihna neuleuh si Nengci paeh mah tangtu oge nu jadi kolotna. Mun kongang mah aing teh hayang males maehan jalma nu geus boga dosana. Tapi sampe meh kapanggih bener-bener saha anu jadi ulon-ulona kami mah can wani nyieun tindakan. Tembal Kijayeng neuteup ka sena. Geus puguh anu jahat mah sanaya. Omong sena tu genah asa teu dipercaya tudinganana. Geun bae. Ayeuna mah urang talek we heula. Omong Kijayeng bari nongtak sanaya supaya daek nangtung ajeg. Sanggeus kitu sanaya ditanya deui. Aing rek tumanya sakali deui. Nah anu mateni anak aing teh sia, ha? Omong Kijayeng molotot. Lain kami. Omong sanaya nyeritana pegat-pegat ku sababina sakujur awakna teh tatu maniraca. Getih mah getih ulah waranti ditu teh dieu. Sanggeus kaayaan caang jalma salembur begitu emplek hayang nyaksian kejadian sabenerna. Tapi ari anu teu sabaran mah geus langsung miluan nyiksa sanaya sabab geus tag bae nyangka yen nu jadi ulon-ulon teh tangtu cenah sanaya. Kamari oge manehna teh gawena teh ngan kulat kelet bae neleukeun beungeut si Nengci teh. Ceuk hiji lalaki urang dinya manikuh heuleuun pisan. Tapi sanajan hampir kabeh urang dinya nuding yen sanaya teh geus mateni nyi Nengci, ari Kijayeng mah wijaksana. Manehna keukeuh nyarita yen moal waka gampil nuding samemeh jinak mah. Atuh sanaya hantem ditalengtengan pikeun kasakitu kalina manehna angger ngangles yen cenah teh rumasa nelasan Nengci. Lamun lain tangtu sia nyaho meureun saha anu sabenerna anu geus boga lampah jahat jeung telenges sarupa kieu ka anak aing teh. Omong Kijayeng deui. Hanjaka lari geus ditalek ka palebah dinya mah sanaya teh deui embung ngajawab satara basna. Padahal sanaya mah nyaho pisan yen anu geus mateni Nyi Nengci teh taya lian ewal ti Nyi Sunia. Tapi lamun kudu balaka sarupa kitu, sanaya oge teu luas deui ka hiji embung ngagogoreng Nyi Sunia anu sasat keur jadi implengan ka cinta hatena. Kaduana da masing dibejakeun oge deui nu dibejaan teh asa tacantang tu percaya. Nyi Sunia teh gerakanana demit tara kapanggih kalawan eces kapan basa poean manehna narajang ka ieu mah oge.
boh indungna boh nyeneng Cina henteu nyangkaeun yen harita anu geus datang teh nyatana mah hiji awewe nu nelahna Nyi Sunia. Ukur Ki Bohim urang dirinya keneh anu kungsi nyaksian kajahatan Nyi Sunia teh nyaeta basa Nyi Sunia maehan sabubuhan urang Marunda di rawa bangke teh. Tapi lamun sanaya moal balaka perkara tindak tanduk Nyi Sunia mah meureun Ki Bohim oge moal cacarita ngeunaan Nyi Sunia. Keun bae itung-itung panebus dosa aing ka Nyi Sunia. Dosa manehna rek ditangkas ku aing. Pokna dina jero hatena. Kusabab sanggeus ditalek sababaraha kali sanajan teu bae daek ngajawab. Pamustunganna mah Kijayeng teh jadi keheul. Aing sabenerna mah teu percaya mun sia maehan anak aing teh. Sabab salian ti sia ayeuna keur gering parna oge, sia teh bogoh ka si Nengci. Malah pon kitu deui, si Nengcina oge bogoheun ka sia. Ngan anu aing heran teh nah sia mumul balaka saha anu geus nyieun lampah culika. Padahal aing yakin sia tangtu apal saha anu geus maehan anak aing. Omong Kijayeng keheul ku talajagsanaya anu dianggapna geus ngilungan nu boga dosa. Ari geus nyarita kitu mah Kijayeng teh ngan leos bae ninggalkeun pakarangan siga-siga nu ngantep kana sanaya nasib sanaya satuluyna. Aya nu nyusul sangkan sanaya, nya aya nu usul sangkan sanaya di ruang kerepes bae cenah. Aya ge nu usul malar dihukum picis, dihukum gantung atawa diparabkeun ka sato leuweung anu aya di wewengkon rawa bangke. Sena mah langsung usul malar sanaya teh dipaehan bae di dieu keneh. Geus eces manehna teh ulon-ulona. Sanajan lain manehna nu mateni Nyi Nengci tapi kami mah yakin tiwasna Nyi Nengci teh pasti aya patalina jeung dirina. Nu mantak sanaya teh tetep kudu tanggung jawab. Manehna teh tetep kudu dihukum. Ceuk Sena nulak cangkeng netep ka sanaya anu geus teu mangrupa balukartatu ti ditu ti dieu. Pamustunganna mah sararea samiuk sanaya kudu dihukum pati. Carana nyaeta ku jalan dibebaskeun ka rawa-rawa anu aya di lelewek rawa bangke. Keun bae matong dipaehan ayeuna lah. Cukup kudu talikung bae kadua leungeunna ku tambang wedel oge. Geus kitu teuleumkeun we kana dasar rawa. Lamun manehna teh boga dosa, nyawana kudu salamet. Tapi lamun nya boga dosa, manehna tangtu bakal paeh ngarelep kana dasar rawa. Omong hiji lalaki urang dinya anu kabeneran digarugu ku sararea. Sena malah sabenerna mah teu panuju ngahukum sanaya ku cara kitu teh. Dari kahayang nama sanaya teh langsung bae dipateni harita keneh. Tapi Sena mah da lain urang Marunda, manehna teh bisa sagenah maksa-maksa tur ngasongkeun kahayangna pribadi. Alhasil rek satuju rek henteu daek teu daek Sena teh kudu nuturkeun pamanggih urang Marunda nyaeta sanaya teh rek ditibanan hukuman ku jalan dilelepkeun kana dasar rawa di wewengkon rawa bangke. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, ari di Marunda ka rawa bangke teh sabenerna mah lain lalampahan deukeut. Lamun lempang teu reureuh-reureuh ti Marunda isuk-isuk teh bakal anjok ka wewengkon rawa bangke teh kira-kira tengah poe. Ti tebeh kaler Bang Blas cepet ngidul nyorang pileuweungan anu kacida jembetna. Sanajan teu bisa ngira-ngira naon pangna ku sakadar hayang dibankeun hukuman urang Marunda teh kolu make rek ngaboyong manehna muru rawa bangke. Padahal cek hatena mun maknya geus keheul ka manehna dina nibankeun hukuman teh mending praktis nuturkeun ka hayang Sena bae nyaeta dipateni di Marunda keneh. Heueuh meureun. Dasar aing kudu dipanjangkeun keneh umur. Ka hayang Sena supaya maehan aing di Marunda keneh teh henteu padanya tujuan ku sararea. Omong sanaya dina jero hatena sabot diiring-iring diboyong ka wewengkon rawa bangke. Sanaya mah tetep ngarasa yen umurna teh angger masih keneh di tang tayungan. Paling saeutik nepikeun ka mangsana anjog ka rawa bangke engke.
Nyabit-nyabit umur sabenerna pikeun sanaya mah ayeuna teh geus teu dipake pikiran teuing. Cek pamanggihna umur mah lain manusia nu boga. Tahun-tahun begitu sanaya teh bener ngarasa sieun. Sieun kana paeh sabab harita boga implengan hayang hirup nyanding jeung Nyisunia. Tapi ayeuna sanggeus nyaho Nyisunia robah manehna teh sasat geus pegat pangharepan. Nyisunia ayeuna lain Nyisunia nu kapanggih dina lembur Bantar Jatigirang sawatara taun ka tukang. Nyisunia ayeuna lain awewe nu geulis camprenik anu irungna bangir anu beungeut nangat daun seureuh anu lenggik jeung antieum. Tapi Nyisunia ayeuna mah geus kaimpungan ku polah-polah durjana anu geus leungiteun dasar kamanusaanana. Ningali tabeat Nyisunia jadi robah sanaya teh ayeuna mah geus teu boga harepan hirup deui. Dina harti sejen rek hirup rek paeh manehna ayeuna mah geus moal ngaboga-boga deui. Ongkoh deui lamun mah ayeuna manehna kudu paeh balukar polah-polah Nyisunia. Sanaya sukalilah kawas ceuk manehna tadi eta mah itung-itung nebus dosa. Ayeuna sanaya teh memang nya ngarasa dosa. Rek bener atawa rek henteu tabeat tabeat Sunjaya baheula anu geus seubeuh mitenah manehna. Nganu eces eta lalaki teh geus jadi lalaki Nyisunia anu ku Nyisunia mah oge kacida dipuja-pujana. Ayeuna Sunaya teh geus taya di kieuna Sunjaya teh tiwas dina begalan pati. Rek langsung rek henteu tiwasna Sunjaya teh deui raket patalina jeung polah-polah sanaya. Saprak Sunjaya tiwas kahirupan Nyisunia jeung budakna Nyi Rodiah berjadi kadungsang-dungsang leungiteun panyalindungan. Meureun kukumaha bae oge eta teh dosana sanaya. Nu matak kitu sababna ayeuna mah sanaya teh rumasa geus ngadorakakeun batur. Jadi lamun mah ayeuna Nyisunia males pati nya meujeuhna bae. Nyisunia males pati. Omong sanaya dina jero hatena. Nah ayeuna Nyisunia teh geus apaleun kitu. Yen aing teh lain si Amang. Tapi si sanaya anu geus ngabalukarkeun tiwasna Sunjaya teh. Omong hate sanaya deui. Sanaya ngagebeg basa kaparengkeun tepung deui jeung Nyisunia. Beungeut sanaya teh sasat balik deui kanu asli. Nyaeta beungeut anu limit teu kumis teu janggot padahal di lembur Bantar Jatigirang sanaya teh nyumputkeun beungeut dina kumis anu rambos-bos jeung dina janggot anu bewos. Pon kitu deui ngaran sanaya oge disumputkeun jadi katelah si Amang bae. Eta kabeh kapilampah kusabab hayang ngajauhan ka ceceuk Nyisunia kana ngaran sanaya. Kapan sanggeus ngarenge beja yen Sunjaya anu jadi salakina tiwas ku sanaya teh. Nyisunia jadi ceceup pisan ka sanaya. Kusabab embung dipika ceceup ku Nyisunia antukna sanaya malih warni jadi si Amang anu bewos. Ari kamari-kamari basa tepung jeung Nyisunia bewosna si Amang teh geus leungit tur balik deui kana jirim sanaya asli. Moal mah Nyisunia teh apaleun ceuk hate sanaya. Tapi naha nya kitu Nyisunia apaleun ka aing. Sabab lamun manehna apaleun ukur ngabogaan harti yen Nyisunia teh ingetanana cumpun. Manehna teh leungit ingetan kawas ceuk sangkaan salila ieu. Lumeh geus kasaran ku kahirupan demit ki jurangrong. Omong hate sanaya deui. Sanaya teu sanggup mikir leuwih panjang deui sabab lalampahan anu sakitu jauhna teh akhirna mah geus lekasang. Rombongan teh geus tepi ka sisieun leuweung anu pinuh ku rawa. Sanggeus anjog pisan ka sisi rawa reg rombongan teh eureun. Salah saurang anggota rombongan anu pangkolotna ngaluarkeun omongan ditujukeun ka sanaya. Kisila, sabenerna urang Marunda teh pantrang dibankeun hukuman ka jalma nu kasalahanana tacan bukti. Yen nyeneng Cidipateni ku sia sadarea henteu bisa ngabuktikeun. Tapi ku sabab nyeneng Ci tiwas digigireun sia bari sia mumul balaka ngeunaan saha nu boga dosana. Ku kami sia dianggap saengko atawa geus dianggap ngilungan jalma jahat. Ngilungan jalma jahat sarua jeung milu kabaud kana kajahatan. Nu matak sia tetap bakal keuna ku hukuman. Ngan sanajan kitu kami oge tetap masih keneh nimbang-nimbang
hukuman keur sia teh dipasrahkeun bae ka anu keur kahirupan nya nu ngatur kahirupan. Urang Marunda percaya di wewengkon rawa bangke teh loba keanehan anu geus natrat turaman ka alamat. Jalma tara paeh teu pupuguh di rawa bangke kajaba mun manehna boga dosa. Kusabab percaya kana ieu keanehan sia ku kami sadarea dibawa ka dieu rek dilelepkeun kana dasar rawa. Kami percaya mun sia teh boga dosa sia moal cilaka ku pagawe deungeun. Ngan sabalikna mun sia boga dosa nya di dieu kuburan sia anu sabenerna teh. Ceuk kolot. Kadang ngomongan eta kolor sararea nyakseni sanggeus kitu masanaya teh pada ngarejengan. Cangkalak nu ngabarogod kadua leungeunna teh dipariksa deui bisi aya nu udar atawa aya nu kendor. Ari geus kapariksa sagala pageuh mah awak sanaya teh pada ngangkat samemeh digejeburkeun kana rawa si kokolot teh babacaan heula. Raja Wisnu tidak sarawa, raja kejahatan di alam sangat. Ieu tanpa hancengan sia, hancengan teh mun saikhwan satujuan. Muja-muja kejahatan, muji-muji kalicikan. Mun teh jahat, mun teh licik, ieu lain hancengan sia. Mudu pulangkeun ke alam sadar, mudu balikeun ke alam suci. Raja Wisuna nu ngawasa rawa, Raja Siluman nu ngawasa kejahatan, Rajana Raja Sangar ukur dalit jeung nu sangat. Mun teu saikhwan mun teu satujuan mudu dipulangkeun kanu bihari asal salamet tangtu salamet. Puah. Ari geus babacaan sarupa kitu mah awak sanaya teh ngan regayang bae pada ngajungjungkeun geus kitu mah balawar dibalangkeun ka tengah rawa. Ujubar. Awak sanaya teh mimiten mah ngambang ngan lila-lila ngarelep beuki. Ngarelep teh nepikeun ka pamustungan mah tilem pisan muruk kana dasar rawa. Sabot ngarelep kitu ingetan sanaya saeutik oge henteu leungit, manehna tetep eling. Atuh kusabab masih keneh eling manehna oge masih keneh bisa mikir jejem. Nah nya kitu aing teh bakal paeh ayeuna. Omong jero hatena sabot awakna kakarelepan murukan dasar rawa. Paeh ayeuna. Nah make ngajudi kitu ka Sugri. Ongkoh manehna kungsi boga pamanggih. Yen paeh jeung hirup mah lain urusan manusia sabab geus aya anu ngatur. Ngan mati-mati boga pamadegan kitu oge manusia teh diberi akal sangkan bisa mertahankeun hirupna. Sabot sanaya kakarelepan beungeut Kisanta nu jadi guruna teh teu pupuguh ngayangkang kana kongkolak panonna. Sanaya inget deui kana ucapan Kisanta anu kungsi ditepikeun ka manehna. Mungguh hirup geus aya dina cecekelan anu ngatur. Ngan kusabab manusia henteu nyaho kana naon anu geus keur diatur. Manusia teh kudu sanggup narekahan heula. Anu kudu ditarekahan teh nyaeta kumaha carana masar bieu malar bisa mertahankeun hirup. Naon sababna hirup kudu dipertahankeun? Sababnya eta pisan anu disebut perjuangan teh. Mun manusia embung mertahankeun hirup, hartina embung bajuang. Padahal tugas manusia di dunia mah nyaeta bajuang. Ceuk Kisanta harita. Anu mimiti dipigawe teh nyaeta ngawet-ngawet napas ceuk guruna Bareto. Awas, lain nahan napas sabab napas mah moal bisa ditahan. Jalma teu ngapantang tu bakal paeh. Anu kudu dipigawe mah ngawet-ngawet pernapasan. Cenah. Sabot awak nangarelep kana dasar awak kitu sanaya terus nginget-inget kana caritaan Kisanta nu jadi guruna ka Sugri. Ceuk Kisanta cenah ulah nahan napas dina mangsa beakeun hawa tapi kudu bisa ngawet-ngawet napas.
Atuh basa manehna dialungkeun ka tengah rawa ku urang Marunda bari kadua leungeunna ditalikung teh sanaya mah geuwat nyeusup hawa heula saloba-loba nepikeun ka dadana asa kembung. Atuh sanggeus awakna ngarelep kana dasar rawa teh manehna bisa ngatur napas. Hawa teh jero dadana dikaluarkeun saeutik-saeutik diawet-awet. Malah lamun masih kuat nahan napas mah manehna teu nyobaan ngaluarkeun hawa tina jero dadana. Sameme dibalangkeun ka tengah rawa urang Marunda teh kungsi nyarita heula. Yen lamun manehna teu boga dosa, leutak atawa rawa nu aya di rawa bangke teh moal bisa nyelakakeun dirina. Sabalikna pisan lamun sanaya boga dosa tan wande bakal cilaka di jero rawa. Cek pangarasa mah aing teh teu boga dosa. Tiwasna nyenengci lain ku aing. Atuh upama inget kana caritaan urang Marunda, udah nama aing teh salamet. Tapi aing oge saeutik oge henteu percaya kana caritaan urang Marunda. Jalma ditalikung ku tambang bari terus dikunculungkeun kana dasar rawa. Lamun teu bisa ojah mah rek boga dosa rek henteu boga dosa tangtu bakal paeh teu karebak. Atuh ku sabab kitu aing kudu ojah, kudu boga tarekah. Aing kudu bisa salamet bari teu ukur nyumenderkeun kana caritaan urang Marunda wungkul. Ceuk sanaya nyarita dina jero hatena. Sanggeus mikir kitu sanaya narekahan maneh ngojahkeun awak supaya tambang wadal anu nalikung dirina teh bisa udar. Mimitina mah manehna ngaluarkeun pangabisa ku jalan mapatkeun elmu lucir belut. Ieu teh nyaeta elmu pikeun ngaleuleuskeun tulang, ngaleuleuskeun awak, ngaleueurkeun awak maksud teh. Ko ieu ilmu awak sanaya bisa asup kana ling-liangan. Maksudnya kana liang-liang anu ukuranana leutik. Leuwih leutik batan ukuran awakna. Bisa narejal tina cekelan anu sakumaha kuatna atawa bisa morosotkeun babagian awak tina rupa-rupa gencetan anu sakirana nalikung atawa ngagencet awakna. Eta ilmu teh enteng-enteng bangga dipigawena. Nyaeta nyobaan henteu ngaluarkeun tanaga tapi ku tanaga. Nyobaan ngaluarkeun tanaga tapi henteu ku tanaga. Anu diutamakeun di dieu teh nyaeta ngatur napas malar ojahna awak bisa leuleus. Dina ngudar tambang teh bisa dipigawe kalawan lancar. Kusanaya mimiti ditarekahan manehna nyobaan nahan napas sakuatna. Kituna teh bari ngojahkeun awak lalaunan sangkan bisa ngaleuleuskeun tulang. Sejak ngaleueurkeun awak. Henteu cukup ku sakali sabab meus-meus manehna teh kudu ngaluarkeun hawa tina pusir beuteungna terus sina nyaliarak deui kana dadana, kana eusi dadana. Hanjakal dina upayana teh sanaya henteu bisa ngagunakeun pernapasan sagemblengna. Ari anu jadi perkara kapan manehna teh katarajang tatu dina palebah eusi dadana. Atuh sabab kitu dina ngatur napas oge henteu bisa jejem. Basa hawa nu ditahan di jero dadana ampir beak teh manehna mah masih keneh ugal oge tacan bisa ngalepaskeun awak tina panalikung tambang wadal teh. Barak-bak pikeun kasakitu kalina geus ngaluarkeun hawa cadangan anu keur diteunden dina kakemplong beuteungna. Eta hawa teh kaluar ngaliwatan irungna ngabalukarkeun sairawa teh ngabudah jeung kakarebekan. Ayeuna cadangan hawa teh geus beuki ngipisan nepikeun kasalian tinggal rasa eungap teh deui sirahna oge geus karasa lieur. Ari tambang injuk anu dipake nalian awakna teh karasa maneh sakitu kuatna nalikungna teh. Saban diojahkeun saban karasa peureus nojosan kana kulit. Barak-bak. Sesa hawa dina kemplong beuteungna beuki nyaeutikan bae. Sigana tulus aing teh paeh. Ku teu sangka aing binasa dina dasar rawa. Bari jeung lain di pangperangan. Umpama kieu. Nyata pisan ajeun diri teh eueuh hargaan. Masih keneh leuwih hormat si Sunjaya. Anu jahat tapi paeh di pangperangan. Malah kurahaya dianggap pahlawan. Ari aing bet paeh dilepkeun kana dasar rawa bari dituding jalma jahat. Ceuk sanaya dina jero hatena.
Nah aing rek tumang parak kieu bae. Paeh bari dituding jadi jalma jahat. Teu bisa. Sagoreng-gorengna aing. Diri aing teh ridho, teu ridho ari dituding jalma jahat. Nya diri teh teu ridho ari dituding jalma jahat. Aing kudu bisa menyat ti irawa supaya urang marunda nyahueun yen aing teh teu salah. Omong sanaya dina jero hatena. Tapi tah kahayang tinggal kahayang sabab geuning ari ningali syariat mah sanaya teh geus eces teu bisa walakaya deui. Tambang nu wadal teh masih nalikung awakna ari cadangan hawa nu aya dina dadana geus ampir beak. Lamun mah kudu salamet sanaya teh ukur ngarep-ngarep hiji keajaiban wungkul. Tapi keajaiban naon anu dipiharep ku sanaya ayeuna? Nah manehna teh kungsi ngalaman keajaiban hirup. Sabawa sanaya mikir kitu bete pupugu ingat kana jang jawokan anu kungsi dibikeun ku guruna teh. Jang jawokan Aki Santa Nini Santi teh pan kungsi dibaca basa keur ngudag-ngudag ki jurangrong anu ngiwat nyisunia. Basa sanaya mapatkeun eta jang jawokan timbul kejadian aheng anu manehna oge henteu ngarti kunaon make bisa kitu. Basa nyusul-nyusul ki jurangrong teh manehna dituyun ku hiji sora gaib nu ngakukeun ngaran Ki Ginggi bari jeungheug di tembongan alam sejen. Ki Ginggi bari jeungheug di tembongan alam sejen teh hiji alam anu samemehna mah teu kungsi karandapan ku manehna. Ayeuna dina mangsa-mangsa keur aya dina wates antara hirup jeung pae. Sanaya nah sanaya perlu henteu mapatkeun deui eta jang jawokan. Ki Santa, hampura kami. Lain kami ceehan sagala hayang dijahit. Tapi kawas cek amanah Ki Guru Bareto. Ieu jang jawokan teh ukur diucapkeun saumpama aya kararepet anu geus teu bisa diungkulan deui ku tanaga lahir. Omong sanaya dina jero hatena bari satekah pola nahan ngapan anu ampir-ampiran geus beak. Kusabab sirahna beuki lieur jeung dadana beuki eungap asarek bitu atuh pikeun kadua kalina sanaya teh satekah pola mapatkeun deui jang jawokan anu bareto kungsi diucapkeun. Aki Santa Nini Santi pangutupkeun hate aing. Ku hate wajah ku hate wesi pangmukakeun ka wani aing. Ku wani wajah ku wani wesi. Aki Santa Nini Santi aing nyaho ka sia nyaho ka aing. Sia jeung aing sasama tunggul sasirung ti Pajajaran. Mun aing mangmukakeun lawang Pajajaran lain mangmukakeun kadoreksaan. Mun aing mangmukakeun lawang bebeneran lain deuk mangmukakeun lawang kajahatan. Aki Santa Nini Santi hadir ku panyirep datang ku pangondang. Puah. Dina namatkeun eta jang jawokan teh sanaya mah geus ampir les-lesan sabab geus teu kuateun nahan ambekan anu karasa beuki eungap. Tapi basa rek les-lesan pisan kana jelina kadenge sora gaib eces kadengena teh tapi teu puguh saha nu nyarita. Tuturkeun omongan aing sang jangkar nu ngadeg di parantenan. Bibir sanaya ngunyem nuturkeun sang jangkar nu ngadeg di parantenan. Sora gaib teh geus nitah deui sangkan ucapanana digugu. Sang mayang putih nu ngadeg di parantenan. Dituturkeun deui ku sanaya. Sang mayang putih nu ngadeg di parantenan. Sora gaib teh geus nyora deui bae cenah. Sok bacakeun ieu sagemblengna cenah. Sora gaib teh mapatkeun jang jawokan anyar geus kitu dituturkeun ku bibir sanaya nu ngunyem maksa-maksakeun maneh sabab ingetanana mah geus lules rek ngalayang kapiuhan.
Sang jangkar nu ngadeg di parantenan, sang mayang putih nu ngadeg di parantenan, nur putih nama Prabu Siliwangi, Prabu Amuk Marugul Gumilang Putih, nya aing jayaning lalaki, nya aing mutiaraning jalu, terputih puter dat sampurna, arah-arah sukma, nya aing basa kaula, hadir, hadir, hadir. Usa bagus teu kuat nahan ambekan ngan les bae lelembutan sanaya ngiles. Manehna kapuyuhan teu inget di bumi alam, teu inget soteragana da ari jiwana mah keukeuh sadar, buktina geuning sanggeus manehna kapuyuhan. Inget tanamah tetep bisa mireungeuh naon-naon anu keur lumangsung harita. Dina implengeunana maehna teh angger keur aya dina dasar rawa tur awakna masih kena ditalikung ku tambang. Ngan anehna ayeuna mah ngapanna teh ayem jeung hampang. Tadi mah manehna geus teu kuat nahan ambekan, kusabab kitu manehna teh maksakeun ngambekan. Ngan herana sakitu keur aya di jero cai, sanaya bet bisa ambekan kawah di darat bae. Cai nu aya di sakuriling bungking teh henteu mangaruhan kana ambekanana. Sabot keur ngararasakeun pangalaman aheng kitu ti jauhna ka tembong sabubuhan maung lodaya ajeleng-ajelengan. Jaluk-juk jangkung-jangkungna teu bina ti kuda tur badag rongkah kawas banteng. Buluna meuni coreleng belang pulas bodas hideung. Eta sabubuhan maung teh ngajeleng nyampeurkeun sanaya geus kitu dampal suku hareupna anu sagede piring teh ranggah nembongkeun kuku-kukuna anu paranjang jeung sreukeut. Sabubuhan maung lodaya teh ngabubat babitkeun dampal suku hareupna sigarek nyakaran awak sanaya. Memangnya nyakaran tapi da lain nyakaran atawa ngwetan kulit sanaya, da ieu mah anu dikewetan teh tambang wedel nu nalikung awak sanaya. Ukur sakoteap tambang anu sakitu wedelna teh mani brut-brut paragat kawas bola anu diturihan ku peso pangot bae. Ukur sakadet netra awak sanaya teh geus bisa ojah, tapi bareng jeung ojahna awak ngapanana oge jadi balik deui kawas tadinya eta eungap jeung lieur. Dina sakalina nyeusup hawa lain hawa anu kaseusup tapi cai rawa. Atuh cai diseusup ku irung puguh wae karasana peurihna taku. Ngan untungna ayeuna mah maehna teh bisa ojah asoy-asoyan muru beungeut cai. Basa manehna ngojay muru kaluhur sanajan sakolepat oge sanaya mireungeuh yen di jero cai teh tingko cepat sabubuhan lauk badag. Hiji dua mah malah masih keneh racok macokan jeung ngabintihan tambang anus nalian suku sanaya. Sanaya mikir nah hada tadi mah anu megat-megatkeun tambang dina awak teh sabubuhan maung lodaya. Nah ari ayeuna nu kabireungeuh nulungan maehna teh sabenerna mah sabubuhan lauk. Buktina ari geus beres megat-megatkeun tambang mah eta lauk anu sakitu lobana teh ting belesat ka jauhna. Sanaya teu bisa lila ngawaskeun sabubuhan lauk anu ting belesat teh sabab ngapanana geus teu sanggup leuwih lila aya di jero cai. Atuh ku kituna leungeunna teh beuki gancang loroesan supaya beuki tereh muru kana beungeut cai. Sanaya kakerebekan sabab ambekannana geus teu bisa ditahan deui. Ngan untungna bae ayeuna mah manehna teh geus nepi kana beungeut cai. Atuh ari geus kitu mah manehna teh bisa jongjon ngojay asoy-asoyan muru ka darat. Datang ka darat langsung bae ngudupung bari ngapanana ngahegak tarik. Aing salamet. Aing salamet, ceuk hatena bungah kacida. Ukur sakitu da kaditunakeun mah maehna teh geus kapiyuhan ka Sugri. Eling-eling teh sanggeus kaayaan jadi peuting sanaya masih keneh ngagoler di sisi rawa.
netep bulan anu ngayang kang luhureunana. Sorak koreak bisa dapat tembalan tina dahan-dahan kai leuweung. Eta sorak koreak teh lain mawa keung kana hate sanaya tapi malah mawa ka bunga. Henteu rek bungah kumaha sabab manehna nyaho pisan yen tu kadanget kiwari umurna masih keneh dipanjangkeun. Bari ngararasakeun kacapena jeung kariwasna sanaya masih keneh ngagoler. Bari nangkarak dianggel ku leungeunna pikeun ngawaskeun bulan anu mabra. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.